siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran batinan tasyuruna bi ibadikas sholihina fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannifu wal muallifu rahimahumullahu wa nafa'a bi ulumihim fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun ari ieu eta hiji fasol. Wa syaraitu wujubil jum'ati ari pirang-pirang syarat wajibna Jumat eta sab'atu asya ayat 7 pirang-pirang perkara. Kelas 1 ya teh. Mohon. Kelas 1. Pedalaminya enak ke jam 10 enak teh kelas ieu teh. Si teh kuat mah araruy juga ieu. Siap A. Siap salapan. Jam salapan nih. Al Islamu kahijina Islam wal bulugu wal aklu. Wa hadhihi sareng ari ieu anu tilu eta syurutun pirang-pirang syarat aidon barinadi lil khairil jum'ati pikeun salian Jumat binas sholawati tina pirang-pirang salat wal khuriyatu sareng sifat kamardekaan wa dzukuriyatu sareng berzakar wa dzukuriyatu sareng pirang-pirang lalaki naon berdakar lalaki wasihatu sareng sehat wal istitonu sareng imah-imah kayak maksudna imah-imah teh naon wal istitanu sareng persibna sorenya jadi weh teu ngajina teh digancang lamun penting mah gancang fala tajibu maka teu wajib ieu fala di mana ieu naon al jum'atu ala kafirin ka kafir asliyin anu asal wasobiyin sareng budak kelas 1 wasobiyin sareng budak wa majnunin sareng jelema gelo wa raqiqin sareng hamba wa unsa sareng biang wa maridin lan wong loro. Naon wong loro teh jelema gering wa nahwihi sareng umpamana ieu marud wa musafirin sareng pirang-pirang jalma nu sok nga-BM teu make jamak wa musafirin sareng jalma nu sok nga-BM teu jamak safaro yusafiru fa huwa musafirun. Wasyaro itu sihhati fi'liha sareng ari pirang-pirang syarat sahna migawe ieu Jumat eta salah satun aya 3. Al awalu ari anu kahijina eta darul iqomati lembur mukim allati anu yastautinu ari artina yastautinu mah mempunyai rumah di eta tempat kieu ya tuh singkatkeuna mukim we ke bakal ke penjelasan di payun ke maksud dari imah-imah naon maksudna imah-imah yastautinu anu warga we atunya kitu lah warga ieu iqamah darul iqamah kelapuran anu warga ha kana idarul iqamah naon al adadu bilangan al majnunu anu dikumpulkeun 40 termasuk imam 40 sawaun fi dzalika sarwa wae
eta tetep dina itu kabeh al mudunu ari pirang-pirang kota wal qura sareng pirang-pirang kampung allati anu tutakhodu dialap ieu ka mana kuro watonan kana watonan teh wilayah sanes kota dinumuin jelasna ieu mah wa abbara sareng ngaibaratkeun saha al musannifu an dzalika tina itu kabeh biqaulihi kalawan dawuhana ieu musannif antakuna kajian bukti naon al baladu negara eta misron kanat kota buktina naon al baladu negara au qaryatan atawa kampung. Wasani sareng ari anu kaduana eta an yakuna naon al adadu bilangan fi jamaatin dina berjamaah fi jamaatil jumati dina berjamaah Jumat eta arba'ina 40 naonana rajulan lalaki min ahlil jumati tina ahli Jumat. Wahum bari ari ieu ahlul Jumat arba'ina eta al mukallafu jalma mukallaf kabeh az-zukuru lalaki kabeh al ahraru merdeka kabeh al mustautinuna warga kabeh bihaisula ya nuna kalawan sakira-kira henteu pindah ieu mustautinun amma tina perkara istautinu anu warga ieu mustautin hu kana ieu emak. Syitaan dina waktu tadi teh hujan wala soifan sareng henteu dina waktu halodo ila li hajatin angin karena hajat nya hurung jadi nu mata ngaraos ke hurung. Wasalisu sareng ari neng salis eta an yakuna yen bukti naon al waktu eta bakian anu nyesa wa huwa sareng ari ieu waktu bakian eta waktu zuhur. Fayustaratu maka disyaratkeun naon antaqoan yen tumiba naon al jumu'atu Jumat kulluha sakabehna ieu Jumat eta fil waqti dina waktu falau doko maka lamun sempit naon waktu zuhur anha tina ieu Jumat bi alam yabqa surahna kalawan yen teu nyesa minhu tina ieu waktu naon ma perkara ya sa'u anu lega ieu ma allazi anu labuda teu meunang henteu minhu tina ieu ladzi tina ieu Jumat min khutbataiha tina dua khutbahna ieu Jumat wa rakaataiha sareng dua rakaatna ieu Jumat suliyat
maka disolatan ieu Jumat zuhron kana zuhur. Tuluy lambat teuing nya ngalogatna lamun teuing rada gancangan deui. Fa in kharaja maka lamun kaluar naon al waktu-waktu au adamat atawa teu aya naon asyurutu pirang-pirang syarat ay jami'u waqti zuhri tegasna sakabeh waktu zuhur yakinan kalawan yakin au dzonan atawa panyangka. Fa in kharaja maka lamun kaluar naon al waktu-waktu au adamat atawa teu aya naon asyurutu pirang-pirang syarat tuluy ay jami waqti zuhri tegasna sakabeh waktu zuhur yakinan kalawan yakin au dzonnan atawa sangkaan wa hum bare ari ieu humna ka mana ieu humna ka mana ieu humna ka mana zuhuron humna ka mana ye kela hum fiha wa hum bari ari ieu ahlul Jumat eta fiha dina ieu Jumat suliat maka disolatan ieu Jumat zuhuron kana zuhur binaan karena ngadegeun alama kana perkara fuila anu dipigawe min hatina naon min hatina itu Jumat. Aya neng Yunis kamari teh aya ada hina can datang ka abi naon kenapa jidan geus datang ada hina eueuh bae ulah adahi ka abi mah rokok we 2 bungkus surya nu 16 batang loba teuing eta ulah teu meunang hiji mah nah kita mana wafatat sareng beak naon al Jumatu waktu Jumat sawaun adroku sarwa wae manggihan ieu ahlul Jumat hatina ieu Jumat rakaatan kana sarakaat amla atawa henteu walau syakau madda marra madda madu syakau syakawa naon syak madda madu syakku walau syakku sareng lamun mangmang ieu ahlul Jumat fi khuruji waqti hadina kaluarna ieu waktu Jumat wa hum bari ari ieu ahlul Jumat eta fi hadina ieu Jumat atamu maka nyampurnakeun ieu ahlul Jumat ha kana ieu ha kana ieu salat Jumatan kana Jumat ala sahihi munggu kaul sahih. Wa faraiduha sareng ari pirang-pirang farduna ieu Jumat wa minhum sareng eta tetep tina ieu faraid man ari saha jalma eta tetep tina ieu faraid man ari saha jalma abbaru anu ngabahasakeun ieu man anha tina ieu faraid bisyuruti kalawan pirang-pirang syarat
eta salah satun ayat 3. Ahaduha ari anu kahijina wasaniha sareng kaduana ieu syarat. Ahaduha ari kahijina ieu syarat atawa syurut, wasaniha sareng kaduana ieu syurut. Eta khutbatani dua khutbah yakumu anu ngadegkeun ayal khotibu saha al khotibu khotib ayal khotibu tegasna khotib fihi madina ieu khutbataini. Waya jeli sareng diuk ieu khotib bainahuma antara ieu khutbataini qala ngucap sa al mutawali imam mutawali biqadril tumaninati kalawan saukuran tumaninah baina sajadataini di antara dua sujud walau ajaza sareng lamun apes ieu khotib anil qiyami tina nangtung wa khotoba sareng khutbah ieu khotib qaidan barina anu nang diuk au mutajian atawa barina anu nang nyangigir soha makasah ieu khotib wajaza sareng wenang naon al iktidau anut bihi ka ieu khotib walau ma'al jahli sok sanajan eta sarata bodo bihali kalawan tinggalna ieu khotib haitsu khotoba. Udag udag wahai su khotoba sareng sakira-kira khutbah ieu khotib qaidan barina anu dieu fasola maka misakeun ieu khotib bainal khutbataini antara dua khutbah bisaktatin kalawan cicing labit tijain henteu kalawan nyengigir. Wa arkanul khutbataini barang baca heula. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaro itu jubil jum'ati ari pirang-pirang syarat wajibna Jumat eta sabatu asya'a aya 7 pirang-pirang perkara. Islamu kahiji Islam wal bulugu kadua baleg wal aqlu sareng katuna boga akal. Wahadihi sareng ari ieu anu tilu eta syurutun pirang-pirang syarat aidon barina deui li ghairil jumati pikeun salian Jumat minas sholawati tina pirang-pirang salat wal huriyatu sareng sifat kamerdekaan wa dzurriyatu sareng sifat lalaki wasihatu sareng sehat wal istitonu sareng warga. Falau tajibu maka tewajib naon al jum'atu Jumat ala kafirin kajami kafir asliin anu asal wasobiin sareng budak wa majnunin sareng nugelo warokikin sareng hamba wa unsa sareng awewe wa maridin sareng jalma anu garing wa nahwihi sareng umpamana ieu marid wa musafirin sareng musafir wasaro itu sihati filiha sareng ari pirang-pirang syarat sahna migawena ieu Jumat eta salah satun ayat 3 al awalu ari anu kahijina eta darul iqamatu lembur mukim alati anu yastautinu warga kana ieu darul iqamah alati anu yastautinu warga kana darul iqamah naon al adadu bilangan al majmu'u anu dikumpulkeun sawaun fi dzalika eta sarwa bae eta tetep dina itu kabeh naon al mudunu ari pirang-pirang kota wal qura sareng pirang kampung allati tutakhadu anu dialap ieu qura watonan kana kota wa abaro sareng ibaratkeun sa al musannifu andalika tina itu kabeh biqauli kalawan dauhana ieu musannif antakuna kahijieun kudu bukti naon al baladu nagara eta misron kanat kota buktina naon al baladu kota au qaryatan atawa kampung wasani sareng ari anu kaduana eta anjakuna yen bukti naon al adadu bilangan fi jamaatil jumati dina berjamaah Jumat eta arba'ina 40 naonana rajulan lalakin min ahli jumati dina ahli Jumat wa hum bari ari ieu ahli Jumat eta al mukallafuna mukallaf kabeh al-dzukuru tur lalaki kabeh al ahroru tur merdeka kabeh al mustautinuna tur warga kabeh bihai sulayadhi
yadhinuna sakira-kira kalawan sakira-kira henteu pindah ieu ahlul jum'ah ama tina perkara istautinu anu warga ieu ahlul jum'at ha kana ieu ma sitaan dina waktu usum hujan wala soifan sareng henteu dina waktu usum halodo ilali hajatin angin karena hajat wasalisu sareng ari anu katiluna eta anjakuna yen bukti naon al waktu eta bakian anu nyesa wa huwa sareng ari ieu waktu bakian eta waktu zuhri waktu zuhur fayustaratu maka disyaratkeun naon antaqo'a yen tumiba naon al jum'atu jum'at kulluha sakabehna ieu jum'at eta fil waqti dina waktu falau doko maka lamun rupek naon al waktu falau doko lamun maka lamun sempit naon waktu zuhri waktu zuhur anha tina ieu jum'at bi alam yabqa surana kalau henteu nyesa minhu tina ieu waktu naon ma perkara yasau anu luas ieu waktu allazi anu labuda teu meunang henteu minhu tina itu ladzi fiha dina ieu Jumat. Loy tulikeun lalaki unggul minhud barang min hutbataiha tina dua hutbahna iya Jumat wa rakaataiha sareng dua rakaatna iya Jumat suliat maka disolatan iya Jumat zuhron kana zuhur terus alama kana perkara fuila anu dipigawean naon min hatina itu Jumat wafatat sareng beak naon al Jumatu Jumat sawaun adraku sarwai manggihan itu ahlu Jumat min hatina ieu Jumat rakaatan kana salat amla atawa henteu Isri walau oh barang bari ari ieu Bismillahirrahmanirrahim. Wasyara itu wujubil jum'ati wawu di dieuna wawu naon wawu istinab baya niyah teu dianggap lah hari pirang-pirang syarat wajibna Jumat eta sab'atu asya'a al islamu kahijina islam nahadi islamu sabab jadi khobar ari khobar kudu ropa tandana ropanaku dhamma sabab isim mufrad fa amma dhammatu fatakunu alamatan li rafi fi arba'ati mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannats salimi wal fi'lil mudhari'i alladzi tidak tasola alladzi tos salawati wal bulughuna dibaca bulugu sabab maktub kana islamu wal akluna aklu sabab maktub kana kamana ka Islam wa hadhihi eta syurutun aidon ari aidon erabna jadi naon erab aidon jadi naon maf'ul mutlaq hal tamyiz atau naon hal
Wal huriyatu minas sholawati tina pirang-pirang salat. Dina ieu fasal musannif bade nerangkeun tentang syarat wajibna Jumaat khusus pikeun naon imah jalu. Awewe mah kararabur ka ditu da teu jumaahan awewe mah. Tapi bisi bade jumaahan mangga sah jumaahana sah mung teu dihitung jumlah anu 40. Sir bade ngararabring ka ditu ke poean Jumaah lumayan menang aoka eta teh. Lamun teu aoka bubur kacang, lamun teu bubur kacang naon deui nu pernah teh sangu naon deui sakitu nya. Syarat kahijina Islam balik akal eta teh syarat pikeun salat selain Jumat. Islam balik akal. Tuluy naon wal hurriyatu merdeka tos teu aya aya namanya hamba-hamba teh tos dimerdekakeun setelah keruntuhan kerajaan Turki Utsmaniyah tahun 1927 runtuh, maka teu aya deui eta kekaisaran Islam terakhir Turki Utsmani teh dipimpin ku raja anu dolim Kemal Ataturk. Wa dzukuriyatu ieu santri-santri wasihatu sehat lamun jagjag kudu jumaah wal istitanu sareng warga maksudna naon mukim tos 3 hari di ieu lembur dianggap weh mukim. Fala tajibu al jum'atu ala kafirin teu wajib ieu jumaah ka Cristiano Ronaldo ka si Messi teu wajib. Jang Dodo, jang Esi, hai urang jumaahan. Cek Ronaldo teh. Abi mah kafir asli teu wajib jumaah. Secara syariat teu wajib jumaah. Ngan hukum taklif mah tetep ditagih ieu teh ke di akhirat. Ditagih. Aya kafir asli, aya kafir KW. Seperti saha kafir KW teh asalna dina Islam jadi Kristen. Contoh saha Lukman Sardi aya artis asalna Islam jadi Kristen. Terus saha deui Marsanda asalna teh jadi Kristen. Saha deui seueur lah anu artis asalna Islam jadi Kristen. Wah naudzubillah kitu nya. Ibadahna runtuh tapi tetap dikodoan kudu dikodoan ibadah nu baheulana runtuh tah. Terus ibadah nu hareupeuna meskipun geus asup Kristen tetep kewajibanna salatna kudu dikodoan lamun asup Islam deui hajina kudu dikodoan lamun cumpon haji pas kafirna. Wa unsa tuh teu wajib kitu ka istri mah jumaahan ngan teu naon-naon bisi bade ngiringan mah. Wa maridin sareng jelema anu gering kitu. Duh ieu abi kacugak ku remeh teh jumaahan gitu nya. Da beda kacugak ku jarum nya ku remeh. Seukeut kana ku remeh ku jarum mah bisa kena incak urang. Ku remeh mah rada cengkat ka kieu teh. Kacugak ku remeh teh. Ada gawat. Komo kacugakna ku naon? Pakumpuh atuh ku naon? Ku cai sampah kacugakna teh. Cai dikaresekan udah kana ieu kana sampean eta teh da cengkat-cengkat teh. Leuwih ti kacugak kitu teh. Panawi sareng umpamana gering seperti naon? Pingsan, koma. Maka lamun aya jalmi cumpon ieu syarat anu tadi Islam balik berakal, merdeka, tuluy naon deui? Sehat, terus warga sekitar menepati warga menepati lebih dari 3 hari, maka wajib jumaah tah. Lamun aya nu teu jumaahan, maka eta teh bisa jadi kafir, bisa jadi budak leutik. Budak leutik bocil-bocil seperti saha? Ajam teh budak keneh can balik. Sadeui adhar mah geus gede, si ajhar mah geus gede atuh. Sadeui wewe eta atuh. Ahmad leutik keneh ta awakna mah. Wajib jumaah. Ieu awakna leutik umur 5 tahun kana, 7 tahun kana can balik. Tapi bisa bade ngiringan mah teu naon ngiringan sok. Ngan
lamun ngiringan deh eta budak teh kudu riwarah heula ulah ngagandengan batur nya gitu. Sabab bisi batu teh hilang konsentrasina ketika sholat. Abi pernah sholat tuh di masjid di Cikarma Jaya di Cikurutung. Keur sholat teh keur sarakaat geur eta mah adi jeung lanceuk sigana parebut naon adina ceurik. Sarila sholat teh ceurik hang ceurik keur sholat teh gitu ceurik teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya gitu budak keserian tuluy naon deui ngegelut mah puk eta ngegelut di tukang puk rokat ka hiji keneh diantepkeun heula we meureun kasa gieureuna dibabuk saduana ku budak kada kudu dipisah geureuh kitu mah babuk duana balikan deui salatna untung cantingan rokat ka hijina rupa-rupa lah dina salat Jumaat mah ena mah tartib di dieu baheula mah di pacina di teu tartib di tararukang teh komo imamna anu waladdallin makmum teu barale amin barale wa maridin gering tah saperti naon panas nyebret tipes teu bisa leumpang gitu pokona mah teu walah kaya lah dongkap ka masjid teh maka teu naon-naon Jumaah. Wa musafirin sareng jalma nu nga-BM teu wajib Jumaah. Nah, aya syaratna nga-BM-na kudu saacan waktu subuh. Berangkat nga-BM-na nya kudu saacan waktu subuh. Adapun lamun berangkatna saatos waktu subuh maka tetep wajib kudu Jumaahan. Tak nga-BM-na kudu saacan subuh kudu nga-BM heula. Maka teu wajib Jumaahan gitu. Teu wajib. Jaralan tah angkot-angkot kade tong seueur buat tim berangkat di lembur nama saacan subuh kan di jam 4 keneh teu jarumahan tapi lolobanang masih isuk-isuk berangkat teu jarumahan gitu. Wasaro itu si hadifi liha salah satu tah tadi syarat anu saha wae jalmi anu kudu Jumaahan. Ayeuna syarat migawe Jumatna. Nah, aya syarat cumpon sawe nu Jumaahan. Ayeuna syarat naon migawe kana Jumaahna aya 3. Kahijina naon darul iqomah allati yastautinuha al adadu al majmu' sawaun fi dzalika al mudunu wal qura allati tutakhadu watonan. Nu penting mah syarat anu kahiji mah naon si orang tersebut sudah bisa dikatakan sebagai warga mukim intina mah kitu warga mukim. Contoh jidan didikai sabaraha poe 2 poenya can mukim teh oke geus 3 poe karena mukim bakta isukan teh kudu Jumaahan teh isukan mah Salasa teu kudu Jumaahan isukan mah Salasa tapi tetap bangsa Lutfi Paujan yang sanesna mah kudu Jumaahan leuwih ti 3 poe di dieuna wajib Jumaahan sadeuy abi cicing di dieu tah termasuk engkena warga-warga sekitar ieu dianggap statusna sebagai naon mustautinun anu bilangan 40 teh di eta termasuk etangan 40 teh. Naon ari mustautin teh orang anu menempati lembur lamun posisina lembur ieu kan aya desa aya kampung aya kelurahan teu kabeh desa boga kampung teu kabeh desa boga kelurahan teu kabeh aya kampung teu aya desa kampung teu aya kotaan aya ari batasna kampung naon intina naon lamun dinumuin mah disebutkeun aya gapuraan nah mun pacinan mah batasna sampai mana sampai itu tuh katukang di itu tuh pasar nu aya pembatas jalan ka di pasar ka di eta pacinan teh batas katonggo kadinya
Ulah dituna ka blok waang dinya teh salada ka dituna teh ka toko Merdeka kaluhurna ka toko kieu eta disebut pacinan sapacinan sakitu teh tah matak sapacinan eta masjid dengan hiji aya di dieu hungkul teu bisa salembur aya dua masjid teu bisa teu sah ta duanana teu sah anu kadua Jumaatana heula mana tanu palengelan Jumaat teu sah. Kaduana naon antakuna al baladu misron kanat al baladu al qaryatan. Anu kaduana tempat eta bisa dikatakan sebagai naon kampung gitu. Aya ieu mah batas wilayah mah, ieu batas-batas tapi eueuh disebut kampung. Ih di mana eta mah di leuweung, lain kampung leuweung mah. Kampung mana? Kampung Naga. Kampung mana? Kampung Pacinan. Kampung mana? Kebon Suuk Ciayunan. Naon deui? Kampung pasar loji sebutna teh kampung loji eta mah. Nah deui cek orang Banyu Resmi mah kampung SKJ. Naon SKJ teh cenah? SKJ teh suka SKJ teh naon? Sardakar cenah. Cek orang itu, cek orang Banyu Resminya eta teh. Aya legok hangseur belah ditu tuh legok hangseur. Legok Jabar ngaran teh araraneh gitu. Aya Ci naon di Cililin mah ada daerah Cipatowew asa ku aneh ngaran. Cipatowew. Naon deui? Cian lah gitu. Tah eta daerah anu di tempatan ku warga-warga sekitar teh kudu disebut kampung. Teu bisa ieu mah kampung, ieu mah duka kampung naon kita mah cari jeung di dinya. Kudu disebut kampung weh. Kampung Pacinan, Kampung Dukuh, Kampung Saladah, Kampung Ciayunan, Kebon Suuk, Kampung Cikurutung, Kampung Kebon Kapas, Kampung Kaca-kaca. Kudu aya kampungna, wilayah anu ditempati ku mustautin teh kudu disebut kampung. Syarat anu katiluna nyaeta 40 orang lalaki tina ahli Jumat termasuk imamnya 40 teh. Tah pendapat 40 ieu ditentang dinu 40 ieu mah ditentang ieu teh 40 teh. Nah bet kudu 40 cenah. Loba teh Imam Syafi'i kudu 40. Imam Syafi'i didebat ku para pengikut-pengikutna. Didebat. Saur sarahna dina ianah sa Abu Bakar bin Sato nyebutkeun lah kudu 40 Imam Syafi'i gitu. Sabab menurut riwayat Imam Syafi'i beut nyaratkeun sakali Jumatan kudu 40 orang teh sabab tina baheula mah zaman Imam Syafi'i tina 40 yakin aya hiji wali. Yakin zaman Imam Syafi'i mah tina 40 sakali Jumahan yakin aya hiji wali. Ayeuna mah cantang tu tina 1000 jelema ge cantang tu wali ya. Tina 1 juta jelema ge cantang tu aya wali. Can aya wali itu. Ari wali saha? Wali teh kekasih Allah. Anu hatena senantiasa berzikir, teu leupas emut ka Allah. Araraneh kitu nya wali-wali teh. Unik gitu. Aya wali anu masyhur katelah pas jumenengna namina teh Habib saha sih hilap di Allahu Akbar. Habib hilap di orang Pasuruan Jawa Timur. Habib anu seueur Abu Ya Uci ka Punggor mah. Habib saha hilap di lah namina teh. Katelah eta mah salami anjeunna hirup can pernah ibak. Tapi badanna seungitna luar biasa seungit tuh. Seungit teu ibak tapi awak badanna seungit. Sahari kopina 12 gelas. 12 gelas. Lain gelas biasa gelas emug, sehari 12 emug kopi. Ngarokona teu beak-beak kieu terus ngarokok. Aduh. Hiji waktu nya katelah eta teh wali lah. Telah wali. Pas abi di Pasuruan di Jawa Timur payunan makam Syekh Abdul Hamid Pasuruan abi ngadoa
Gusti lamun itu wali hayang datanglah eta ka abi. Jarak 5 detik saya itu kangen abi. Jarak 5 detik saya itu kangen abi. Teulilah. Lah 5 detik 1 menit lah. Habib Allahu Akbar Habib sahanya eta teh. Oh Habib Umar Pasuruan teh. Habib Umar pas tos antuneun eta mah. Katelah tah jeung Abu Yauci, jeung Habib Lutfi sok babarengan wae. Katelah kawalian. Sor abi pas jadi makam lamun eta wali Gusti yang hadirkeun eta Habib Umar teh. Jarak sampeun saya itu kangen abi. Piuk. Soal abi. Bener dari wali teh. Langsung aya dirinya. Bae berkenan kieu. Lamun eta nya dipanggihkeun abi. Cek aya dijeureuh abi pisan. Kaget abi ge. Sekali-kalina eta panggih jelema soleh. Sirining eta wali. Tah syarat 40 teh termasuk imamnya. Imamna jadi mamuna 38. Jadi we 40. Nah anu 40 ieu kudu warga asli sekitar. Lamun pacinan kudu orang pacinan. Lamun eta kumaha pendatang orang Kebonsuk tiba-tiba datang, jumlahnya jadi 42, 43, 44. Misalkan orang pacinan mah 40, orang sekitar pendatang darah datang 40. Ya jumlah 80 tetep we nu dihitung nama 40. Aya warga pacinana 20. Ditambahan deh keluarga lain 20 udah kurang orang Kebonsuk darah datang da loba teh di Kebonsuk teh kada ieu. Maka jumaah eta teu sah jumaahna. Engke digantian aku naon? Digantian aku salat zuhur. Saha ari ahlul jumaah teh al mukallafuna geus baraleg lah. Tuluy lalaki, tuluy merdeka, tuluy warga bihaisula yazinuna amma isatan. Kalawan teu pindah-pindah, teu nomaden lamun cek bahasa urang mah. Asli cicing di dinya teh cicing di dinya enjing-enjing berangkat ka Padamelan. Wihna kadinya deui. Enjing berangkat asal wihna kalebur eta disebut yastautin atau mustautin, warga sekitar anu bolak-balik we ka mana wae tapi tetep cicing mah di imah eta disebut mustautin. Wasalisu an yakuna al waktu bakian wa huwa waktu zuhri. Syarat anu katiluna nyaeta naon? Waktu pikeun ngalakonan 2 khutbah sareng 2 rakaat Jumat teh kudu mahi dina waktu zuhur. Adanya waktu Jumaah ieu kudu mahi jeung 2 rakaat 2 khutbah jeung 2 rakaat salat zuhur kudu mahi. Contoh we khutbah mah teu lila, khutbah mah paling ge 2 menit khutbah mah da teu lila. Lamun ku bahasa Arab pul teu make isi 2 menit lah. Salat paling lila lah 3 menit, 5 menit lah jumaahan tah. 5 menit jumaahan teh. Maka sah lamun posisi asar jam 3 pas sah ngalakonan Jumat jam 3 kurang 10. Bisa arek gitu model request ka DKM masjid kali itu. Bapak DKM request abi hoyong naon? Al waktu bakian anil zuhri sarpatul qarimah cenah. Nu penting mah nyesa we jeung 2 khutbah sareng 2 rakaat. Request hoyong 2:30. Teu naon salat cuma 2:30. Ngarada aneh we gitu. Rada aneh. Teu naon sok. Bisi kitunya teu jumaahan. Bahkan di sebagian daerah Garut salat jumaahna jam 1. Ciga awi pas di Cikajang jam 1 jumaahan. Dipundur-pundurkeun ka waktu jumaah teh. Sabab naon? Warga sekitar kan sok tatanen ka kebon ke parulangna jam 12. Teu naon-naon tah urang misalkan jumaah jam 1, jumaah jam 2, jumaah jam 2:30 teu naon-naon so. 2:30 jumaahan teu naon, nu penting mah ngalakonan 2 rukun, 2 khutbah sareng 2 rakaat salat masih kakurung dina waktu zuhur. Bari mahi 2 rakaat eta sareng 2 khutbah eta mahi dina waktu zuhureun. Kumaha lamun teu mahi 2 rakaat mah 2 khutbah mah mahi ieu teh tapi pas dekomat adan duhur dekomat naik salat Jumat kaburu dur adan asar maka status anu zuhurna berubah menjadi naon status jumaahna anu tinggalin 2 rakaat
Jumatna statusnya berubah jadi naon? Berubah jadi waktu zuhur. Maka gentian we wayahna ku salat zuhur. Gentian. Bahkan di sebagian daerah-daerah seperti di Garut, di Tasik sok aya beres salat Jumat teh sok aya salat lohor, sok aya nu kitu tara. Aya beres duhur mah beres, tos beres duhur mah Jumaah mah dulu komat deui nu kadua kalina salat zuhur. Eta ngajaga naon? Ngajaga bisi Jumaah tadi teh kurang ti 40 jelema atawa 40 jelema ieu teu paham kana ilmu syariatna. Contoh 40 jelema ieu 40 jelema teh. Misalkan Jumaah teh mustautin warga sekitar Islam balik berakal naon deui merdeka lalaki teu geuring pokona mah syarat nu tadi sampurna 40 jelema ieu teh syarat nu tadi teh sampurna. Allahu akbar imam makmum nuturkeun Allahu akbar sami Allah makmum nurukeun sami Allah imam sujud makmum nurukeun sujud imam naik rakaat kadua makmum nurukeun rakaat kadua 38 ieu teh sujud deui pas tahiyat akhir at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Seorang makmum tut hitut seorang maka gagal tak kabehanana Jumaah kudu balikan deui. Sabab naon? Sabab naon? Sabab naon? Sabab kurang ti 40 jelema. Nah kurang engko 40 kan tadi 40 teu 40 tapi tiba-tiba ya hitut saorang jadi kurang 40 nah sabab syarat anu 40 ieu ti mulai khutbah sampai ka mimna assalamualaikum kudu terus-terusan nyumponan kana syarat. Kebayang gitu nya 40 pas we ieu teh. Jo at-tahiyatut. Wah, jika ini digebugan ku sararea eta. Khatib nang gebugan, murokin nang gebugan, muadzin nang gebugan. Ayo maneh ieu tinggal saeutik deui deuk ka salam jauh gitu. Jadi kudu balikan di kabehanana. Wayana we si eta saorang centang heula sakali. Kudu we kan itu. Balikan deui khutbah deui. Capek deui, naon deui? Salat deui gitu. Teu kabayang. Atawa kieu aya salat masa uluh itu tapi aya salah sahiji makmum ieu tinggalin rukun salat kumaha bisa teu maca Fatihah si makmum teh poe kieu lamun makmum teu maca Fatihah kumaha eta salatna pas assalamualaikum milu assalamualaikum kumaha sah teu jumaahana sah teu posisi gitu sah teu enggak jawab ini mau duit teh geus dipindahkeun duitna sah lamun kitu teh sat teh nah jo henteu kumaha teh au adamat asyurutu ajami waqti zuhri yakina au dzannan kitu nyesa waktu ieu teh ku cara yakin atau ku cara panyangka maka lamun teu mahi ieu waktu ku yakin teu mahi ieu yakin urang moal mahi ieu teh jeung 2 rakaat salat teh atau sangkaan ieu khutbah lila-lila teuing khutbah Jumaah teh 2 jam 50 menit ieu teh khutbah teh waktu salat sarakaatna 6 menit cuma kan genep tambah genep lah 12 berarti lebih dari 2 menit. Wah ieu mah sigana imam ieu mah khotibna dasar khotib ti orang Palestina kuat ka 2 jam 50 menit. Mamahi wah ieu mah gagal ieu mahana. Gebugan deui orang Palestina teh. Gebugan deui. Alama fil waqti wa jumati sawana dogo minarogan amla walau syakau. Kumalawan kieu ye posisina
posisina wafatat aya Jumat mah jumaahan 40 teh pas 40 jelema ye pas imam saorang ieu 38 orang ditung jadi jumlah sabaraha jumlah 38 kurang sabaraha kurang hiji kelenceung saasan ruku dalat datang cang lompat biasa di santri masuk terakhir wae jumaahan teh bari nyeker teh aneh santri mah balikna mau sendal aneh gitu rada keanehan dunia tah ini nyeker balikna mau eger swallow dicentang we swallow naon deui cenah capit disingkah-singkahkeun aya eger aya weatherman aya naon deui sendal alus cokot ya salah sahijina abi korban kungsi lumpang ti ditu ieu sendal ka mana ujug di dieu sendal teh hijrah ieu bisa lumpang kemai sendal aya khodaman gitu sendal teh wah sigana gaib ieu mah gaib kumaha lawan kitu minha raqatan amla walau syakau fi huruji waqti wa hum fiha atamu jumatan ala sahih lawan posisi kitu ieu teh cek si makmum datang seorang deui ieu geus ruku si imam teh ruku kuluncung Allahu akbar ruku pas bet ruku ieu naik ka luhur ka asup sarakaat teu posisi kieu imam ruku ieu makmum datang jet imam makmum ruku imam naik ka asup sarakaat teu imam ruku makmum datang makmum ruku imam naik asup sarakaat teu si makmumna sarakaat teu asup sarakaat teu imam ruku makmum datang makmum ruku imam naik diheureuh di prank gitu halo sah teu eta sarakaatna sah teu sanu sah ngajong wah dua sah atau kumaha itu teh gagaro teh kumaha sah sanu teh sah ngacung ieu mah sah teu ngacung teu sah teu ngacung ieu mah jawabana sah ieu bener kelas ini bener ya Gaya tapi bohong Anas kepropang tarik tapi sesa. Jawabannya tergantung. Apakah rukuna bareng jeung imam atau henteu? Tadi kumaha? Teu bareng teu? Berarti henteu sah. Tadi nih jawab sah kelas 1. Wah. Cenah naon. Namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak. Oh remaja. Sugan teh anak-anak. Jam sabaraha ieu? Wah, karek jam 8 teh selawe sajam deui. Wa faraidu minhum man abbaro an hasara satu nahaduha. Tuluy dina salat tadi kan aya syarat sahawai anu wajib jumaahan nya kahiji eta. Kaduana syarat migawe jumaahan. Beda-beda tuh. Aya sahawai anu kudu jumaahan, tuluy syarat migawe jumaahan, syarat migawe jumaahan ku sahawae anu katiluna syarat dina jumaah teh sabaraha hiji aya ti 3 kahijina 2 khutbah saha ari anu khutbah nyaeta khatib ayuhan nas aya iuh aya panas selain kitu ayuhan nas ansitu wasma'u wala tatakallamu indal khutbah faman takallama fagot lagot waman lago falajum atalah ansitu wasma'u
wa atiu. Naik we langsung khutbah imam teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adan. Tuh naon deui? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillah misal qul huwallahu ahad. Beres langsung sah sakitu ge. Kaijina khutbah tasih khotib teh. Khutbahna kumaha eta khotib? Khutbahna bari tatih khutbah yaqumu fiya. Tuluy aya 2 khutbah tos beres khutbah nu kahiji calik heula. Tapi calik dina eta kudu cicing saukuran kumani cicing kieu tong gerak cicing. Subhanallah. Kumalamun khotibna ieu teh walau ajaza anil qiyami wa khotaba qaidan aw muttajian soha. Aya khotib tapi teu bisa nangtung. Diuk we kitu nya. Teu bisa nangtung kieu. Diuk. Sah teu ngahotibana? Sah. Ieu mah nangtung teu bisa, diuk teu bisa, bari nyengigir ki sare. Ayuhannas ansitu mangga tim. Ya khotib teh kapayun. Kieu we khotib. Kabayangnya sare nyengigir. Hei orang-orang. Kabayang. Khotib teh bari nyengigir kieu ya. Anu bobo bari nyengigir apa? Kieu. Sasing sahaja mah. Sing anu heureuy kitu. Tapi ieu mah memang karena aya udur ieu mah. Kabayang gitu nya diperagakeun kieu. Hei. Ulah sakali-kali ninggalkeun salat. Hei, bayar zakat. Hei gitu. Kabayang we kumaha eta ya Allah. Wajaza al-iktida'u bihi walau ma'al jahli bihali wa isu khutbah qaidan fasola baina khutbatin. Sah khutbahna bade tatih, sah khutbahna bade calik, sah khutbahna bade sare ngigir, sah. Are eta jamaahna kumaha? Sah wae. Kumaha posisina kieu ye si khotibna teh khutbahna bari diuk. Kumaha cara ngabedakeun antara dua rukun dua khutbahna? Ku cicing gerakan lamun ieu beres khutbah ka hiji cicing kieu langsung cekat deui. Lamun posisina nyengigir sare nyengigir misalkeun dua khutbahna kumaha carana nya cicing oge tong gerak. Wa arkanul khutbataini khamsatun hamdulillahi ta'ala summa sholatu ala rasulillah sallallahu salam. Sampai kemana tadi ngalogan teh? Acannya eta nya. Can. Wa arkanu khutbataini sareng ari pirang-pirang rukun dua khutbah eta khamsatun aya 5. Ye hamdulillahi kahijina maca pujian ka Gusti Allah Ta'ala bari maha luhur Allah summa sholatu tuluy maca sholawat ala Rasulillah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau tuhuma sareng ari lapadna ieu maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wallahu alam bisawab. Subhanallah.